Sate acanan yang Laras Salendro. Raras. Tapi pengbagian kang wasadayana para tamu uleman. Anak king jimat awaking pasama mulung tanjung rebun-rebun di pakarangan nu remis kene harita gereka kandungan ku hidup nu 4 tahun katukang emak nyipta mulung bentang nu marurak peting tadi bentang sengit di tiiran pangangguran anak king jimat awaking basama mulung tanjung rebun-rebun bente sangka aya nu datang di gunung rek ngapejakeun Bapak hideung nu 4 poe teu mulang ngepung gunung pager biti cenah tiwas peting tadi layona keur kadiekeun dipulangkeun harita waktu layon geus digotong ma inget ieun kana tanjung dikalungkeun napasaran kembang asih panganggesan ieu dituaan hapunten kareng-rengan urang pawon anak king jimat awaking basama mulung tanjung rejeuh hideung kasuat-suat nyapi pikiran tapi na kedalna teh ku hariring hariring elingku eling kana tanjung nu dipulung kembang tanjung nu nyengitan pakarangan nu
nyengitan hati urang paninengan. Ieu mah tami ngalaksanaan tami teu dilaksanakeun hapunten.